naon, Pak? Kan biasa dibantos. Iya, san dengan sebarang kali bolak-balik di itu duit kolasingan kamari kurang Sabaraha. Embang ageng. lumayan deh gan setengah wah nage Nah, bisa gitu, ah. apa juga dah ngitung cerita tadi asa geus bener duitnya saware deh ai kamari no closingan teh si Aceng pan nya Nya, ah, si Aceng kumaha gitu. salah ngitung gitu si Kaceng teh atawa nyimpen duit lain di dia gitu. Teu apal, ah. Tapi nya, ah, punten ieu mah sanes beda suzon. Kamari teh Aceng nyarios tadi weh damel bari ameng san kabogona kitu san sulung teh. Ya aku si Aceng mau duit kasih rasanya mungkin tapi tidak mau mungkin sih si Aceng wani mah orang apa si Eta kumaha paling kasbon kadunungan si Eta mah Nyapar saur abi ge, ah, tong so uzon. Tapi nya kamari mah nya kitu ngomong ka abi. Nya ai keur awewe mah saha nu apal, ah. ya bisa wae sih tapi mau mungkin baeng kede wesan ieu mah urang gawean heula we eta odaran Siap, ah. kasih emosi banyak pas ngecek duitnya kumaha deh tarik digantian tuh duitnya jadi handoke nih tah pesan-pesan di toppingan di Samara Ana di dia tah anu manis level hiji kak nah ngasupkeun cabe ka level hiji mah teu make eta kamari di pada nyaho teh ku si Aceng takarana. Teu, ah, malah ngomong nanya sok we lah kira-kira gitu cenah. Si Kaceng mah teu balik panjarkeun teh. Tuh untung aya anu masih terang, ah. Tapi jadi apa? Kabaya mun teh aya ah sok karunya engke ka customerna tuh, ah. Kumaha si Kaceng mah teu balik. Eta sok piceun heula we. Yeun deui nu anyar bumbuna. Kita ka customer ge jelaskeun tingkat pada sana mun level 0. Telada biasanya yang muda level hiji tidak terlalu pedas 2 pedas sedang level 3 pedas bisi maka customerna beukeun lada bisa ka level 4 atau level 5 tinggal request we eta mah Siap, ah. Aman Ajril ya, ah. sok ke orang jan heula nya tah